Dehem, Wahyu Wibisana. Dua pasir deui leuweung awi nu kudu disorang ku manehna. Di langit bulan teuing di mana, sarta bentang-bentang nyarusup kana mega kulawu. Gaang geus areureun ngeangna, ditema ku sora cari cangkas, jeung bueu kukueukan kawas nu mere wirahma kana lengkahna. Oborna boa geus beak minyak, tapi hatena aneh, bet teu ngarasa salempang atawa hariwang. Kawas aya gaganti obor nu leuwih ti obor, nu bisa tetep ngaregregeun hatena, ninggang kana sisindiran, gorek-gorek manuk tuweuh disada dina taweuran. Tapi ngan sakedeung manehna boga pikiran kituna teh. Gancang disalingkarkeun dina kelir lalembutanana, tuluy nginget-nginget pamajikanana nu harita tangtu keur ngadagoan. Geus sabroleun manehna keur meujeuhna gede duriat ka pamajikanana teh. Bisa jadi ku perbawa narek boga anak. Apan cenah anak teh talining duriat sosoca rumah tangga. Ieu deui meni dagdag-degdeg pisan waktu pamajikanana nyarita yen beuteungna geus karasa teh. Gancang sadia obor, da harita geus reup-reupan, kenceling neang paraji mani satengah lumpat. Ari imah nyi paraji jauh, kahalangan ku tilu pasir ti imahna, pasir nu pinuh ku leuweung awi tea. Harita tinggal dua pasir deui nu kudu disorang ku manehna. Oborna geus kakalicesan, bet jeung ngaruy deui. Tapi hatena tetep regreg. Jalan nu rek disorang asa leuwih caang batan mawa obor nu ngabela-bela. Langit kulawu asa cangra. Danya dina hatena teh rarasaanana lir aya cahaya nu nyai-nyayan. Beuki lila beuki ngagedean. Cahaya nu bareto sababaraha taun nu geus kaliwat kungsi nyaangan hatena. Waktu manehna nyorang leuweung awi eta bareng jeung hiji jelema nu jadi mutiara na jelema waktu harita. Bet terus ngagudag-gudag eta cahaya teh. Cahaya batin nu leuwih caang tibatan cahaya obor. Da diminyakanana ku minyak batin anu pabrikna oge ngan aya dina batin. Si horeng sakur nu celikna tina batin atawa nyai na tina rasa aya kalakna ngelehkeun kekuatan lahiriah. Cara harita atawa cara bareto sababaraha taun nu geus kaliwat pikeun manehna. Paduduaan di tengah leuweung awi jauh kaditu kadieu, peuting keur poek bulan, da keur pada suka, teu ieu sieun teu ieu honcewang, nu puguh resep nu aya. Kagebah ku seorna daun awi ku angin, ras manehna inget tina lamunanana, gancang maca istighfar dina hatena. Astagfirullah. Bet pambibita setan wungkul. Cek hatena. Apaan pamajikan aing mah lain ieu, tapi itu ieu mah nu deukeut, lain-lain daun awi. Tapi dabongan padeukeut bisa kadeuleu ka ambe, teupna paneuteub kanu leumpang hareupeunana, bet parat kana lalembutanana. Srek ser. Dina keur kitu da puguh manehna lalaki, angan-angan ka lalakianana mah anger cungelik, tekalis di lain-lain, bet terus nganya-nya. Tuluy manehna balaka kasadiriunana, yen hatena nitipkeun keneh birahi, nyangsangkeun keneh duriat ka urut kabogohna bareto. Ku kituna dabongan duriat pegat kapaksa, dina hatena mah anger teu suka. Jeung ku kituna mah munasabah mun harita waktu keur paduduaan di tengah leuweung awi nu jauh ka mana meuni. Hatena ngaitu-itu, ngahucuh-hucuh, nitah nembongkeun ka lalakianana kanu leumpang hareupeunana. Keun ku urut kabogoh. Kumaha da ieu mah
nya urut kabogoh nya keraranaan. Sesebutan rana ieu meureun nu nimbulkeun tambah beda nararasaan teh. Mun dina kadaharan teh mah tayohna kawas neuleu bacreuk pikabitaeun. Soalna harita kumaha supaya eta bacreuk bisa pindah kana piring alasna. Da ari geus dina piring alas mah ari nu leumpang hareupeunana teuing ku jejem kana lengkahna. Carekna leumpang teh leumpang bae, teu luak liuk atawa ngajak ngobrol. Nyaritana oge saperluna pisan mun ditanya. Leumpangna gagancangan bangun hayang wayuh tepi. Nenyo kaayaan kitu lalaki mana nu kabeneran boga kahayang nu teu ngarasa beuki gregeteun. Da boga rasa teu dibaturan lalajo. Lalajo lalakon nu geus-geus. Manehna wungkul boa nu ingeteunana teh. Ingat sapihak, inget ngogencang. Ari nu dipika inget sanajan aya di hareupeun, bet bangun teu inget-inget. Kulantaran kitu tuluy manehna usaha satekah pola supaya layana ngalayanan. Rancatan birahina sing jadi matang, tungtungna sing sarua ku beungbeuratan sarta sing sarua beratna kakara ngemplong hatena. Sakedeung manehna inget ka pamajikanana. Cicika katembong nyayan dina daun cariang, tapi teu lila bet hiber deui, les leungit cahayana dina poekna leuweung awi. Manehna inget deui kanu leumpang hareupeunana, ceuk hatena. Tangtu moal ngarasa aeb kikituan harita teh, boh pikeun manehna, boh pikeun urut kabogohna. Lantaran apa niatna oge ngalaparaji, lain niat mawa urut kabogoh. Hanas eta nu jadi paraji buktina urut kabogohna baheula eta mah soal kabeneran. Ari kabeneran mah apan lain dihaja. Jadi mun teh mah asup kana kajahatan sarta kudu dihukum, meureun hukumanana oge moal berat teuing. Malah kadangkala dibebaskeun dianggap teu salah da kajahatan nu teu kahaja teh. Nya meureun saha nu rek nyalahkeun manehna? Atuh eta cenah, nah manehna make boga pikiran nu kitu patut. Jawabna, eta oge alatan tina kabeneran. Bongan nu jadi paraji teh bet urut kabogohna, cacak munu sejen mah, komo mun ini piraku rek kitu. Bongan nyi paraji ngahudangkeun paninengan kanu geus-geus, nyuat terus ras ka mangsa nu geus kasorang. Heug bae kitu, jeung deui gerentes hate mah teu katenjo ku nu lian. Jadi moal bisa dipake bukti. Ieu deui kakara boga niat, acan jeung prakna. Jalan nu disorang di leuweung awi teh jalan satapak. Pungkal pengkol sasalingkeran dina sela-sela dapuran awi. Manehna leumpang ditukangeun urut kabogohna. Jongjon pisan nyacapkeun tetenjoanana. Tina buuk nu dikukudung ku cindung, nepi kana keuneng jeung bitis nu jojorelatan, remeng-remeng kacaangan ku oborna nu geus kakalincesan. Jojorelatan, lir bibit nu nangtang diheurap, meureun. Atawa pedah medalna tina panon nu kapangaruhan ku niat goreng teh boa katembong jojorelatan teh. Da yakin deui, sanajan harita obor geus pareum, angger jojorelatan. Sanajan ngan ukur asa, ngan ukur rasaan jeung tetenjoan panona. Sora lengkahna nu kikiciprikan dinu ceubrik jeung korosakna daun awi nu katincak nimbulkeun suasana hati nu aneh. Aya sari-sari dina alam impian, ngimpi ngudag-ngudag putri di tengah leuweung ganggong. Hanyakal mun kaburu lilir memeh beunang, geus beunang mah teu panasaran sanajan ngan dina impian. Lain ngimpi, ceuk hatena. Ieu mah teteh lah aya buktina. Tah, dihareup, kari newak, kari ngajak. Lamun niatna ditungtungan ku kawani, meureun kitu soteh. Danya eta atuh, nu leumpang hareupeunana bangun lingas, nu deukeut teh boa anggang, boa moal bisa diajak saniat. Sajeroning kitu manehna inget kana lalakonna nu geus kaliwat.
Waktu manehna keur bobogohan keneh jeung nu leumpang hareupeunana di leuweung awi eta maranehna kungsi sarasa dasania tea bareto. Ari harita eta lalakon teh ngan ukur jadi paninengan. Tah, manehna teh hayang mulangkeun paninenganana. Hayang mulangkeun bareto ka harita. Hayang bareto teh sing jadi harita. Hayang bareto teh sing jadi ulah aya harita. Tapi sing aya hiji mangsa nu teu kawangku ku bareto atawa ku harita nu bisa nimbulkeun niat geusan sarasa cara bareto sarta eta mangsa teh datangna ulah isuk atawa pageto tapi hayang ayeuna. Harita waktu manehna keur ngiringkeun ka bogohna teh bet ngan ukur dehem nu kaluar sakitu dina hatena mah pinuh ku ucap nu hayang gancang diucapkeun. Kawas nu teu bisa kaucapkeun da ucapkeunana lain ucapkeunana. Ku kituna pantes mun bitu nangan ukur jadi dehem teu kurang teu leuwih. Tapi boa da dehem ge lain sadehem-dehemna. Dehem nu jadi acina 1000 ucap nu ngan bisa kaharti nu surti. Meureun lamun kitu tinggal kumaha nu ngadengena we, kumaha anu nampanan. Da bareto oge ketang saniat gesan sarasa teh lain dimimitian ku loba ucap. Tapi kuno kitu bae ku dehem tinu saurang ditembalan ku dehem tinu saurang deui. Pagunaman dehem tungtungna aya hasilna. Hasil nu matak nikmat kaduanana. Geus sababaraha kali manehna ngadehem cara bareto. Di handapeun dapuran awi nu boga riwayat, manehna ngadehem deui meureun pihartieunana mah kieu. Nah hanya itu emut waktu urang silih tembongkeun ka asih di dieu bareto. Tapi nu leumpang hareupeunana tongoe wae. Taya jawabna jeung taya isyarah nu dipikahayang ku manehna nyamos. Tenteuingeun ceuk hatena. Di lebah jalan satapak nu mengkolna mitos pisan. Bareto nu leumpang hareupeunana kungsi kacugak ku sarengseng awi. Ku manehna ditulungan dongko tuluy ngusapan dampal sukuna. Karasa keneh nepi ka harita oge karadakna rorombeheun urut kabogohna. Ngan nyaeta atuh. Karadak-karadak ge ari suku kabogoh mah beda bae. Sok aya bae omongkeunana teu eueuheun pi omongeun. Tah, di labadinya manehna harita ngadehem deui meureun hartina mah kieu. Akang mah inget keneh waktu Nyai kacugak ku sarengseng awi teh geuning. Mun diucapkeun mah eta omongan dina kecap geuning tangtu bakal dibedaskeun pisan tanda yen eta pangalaman duaan da geus pada nyaho. Obor nu dicekel ku manehna harita geus pareum di leuweung awi poek. Awas jalan, manehna nanya. Awas. Tembal nu leumpang hareupeunana ngan sakecap ngajawabna teh mani teu diembohan pisan. Dari kahayangna mah nu leumpang hareupeunana ngajawab kieu. Teu awas, tungtun atuh. Leuh, mun manehna meunang jawaban kitu tada teuing giakna. Gancang manehna ka hareup meureun tuluy nungtun urut kabogohna. Ceuk pikiranana dalam mun geus paantal kulit mah sok gancang jadi paantal hate berasna. Tapi kulantaran jawabanana kitu atuh bab deui bae sungutna balem. Sapasir deui leuweung awi nu kudu disorang ku manehna. Cukang kawung nu bareto kungsi katincak babarengan ku maranehna. Anger kawung keneh ngan meureun lain kawung nu bareto dan nu bareto mah boa geus bobo. Labah dinya manehna harita teh ngadehem deui
Ingeteun waktu urut kabogohna bareto hayang dituyun sieun labuh. Mangkaning taya gantar panyekelan. Tapi jigana bareto mah leungeun manehna leuwih dipercaya tibatan gantar. Kumaha ari harita nu leumpang hareupeunana percaya keneh kana gantar tibatan ka manehna geus sabalikna pisan. Teu teuingeun ceuk hatena. Maranehna terus leumpang abus ka leuweung awi nu poek. Tanjakan dina mumunggang pasir keur dipaju. Tapi sajeroning laleumpang duanana baralem, lir dua wayang nu dialeutkeun ku dalang bari teu disoraan. Hujan ngaririncik, langit kawas nu rek ngarungkup, hideung kawas dipulas ku leutak, asa di kamar gelap. Ngan kiciprikna lengkah dua jelema nu kadenge, kawas nu silih tembalan, tapi eta lain sora nu boga harti. Sajeroning kitu manehna beuki inget, yen nu leumpang hareupeunana teh Rana nu bareto kungsi jadi kabogohna. Beuki deukeut ka imahna, manehna beuki ngawaweleh kana hatena, naha nepi ka teu bisa meruhkeun hate urut kabogohna. Tapi tungtungna ku kitu teh manehna boga kasimpulan, yen nu leumpang hareupeunana estu ning pangkuh, teu bisa diheureuyan, teu bisa diajak sasar. Dina jero hatena, ari galeh-galehna mah manehna muji kana kapengkuhan hate nu leumpang hareupeunana. Tapi kahayang nu didorong ku rasa panasaran jeung rasa kesel ngadagoan pamajikanana mang bulan-bulan nimbulkeun paniatan nu terus ngeleketek hatena. Nah geus ditepikeun kahayangna teh kanu leumpang hareupeunana nu matak. Apaan ngan ukur ku dehem? Kecing aing ceuk hatena. Pok atuh geura caritakeun. Manehna mikir, tapi terus bari leumpang, imahna beuki deukeut. Gancang ayeuna, meungpeung can nepi ka lembur. Ceuk hatena. Manehna kalah ka ngadehem deui, bibirna rapat teu bisa engab. Ti korona asa garing, gonok lakina lok-lokan sakeclak taya ciduh tereuyeun. Da nya deui meureun rarasaanana. Waktu nu dipake nyorang leuweung awi nu 3 pasir teh ngan ukur 3 kicepeun. 2 kicep ka 3na breh anu dijugjug, asa sakedeung pisan. Harita imahna remeng-remeng cahaya cempor di luhureun erang-erang geus katembong. Aya 2 pamentang deui mah jauna teh. Dina hatena manehna ngarasa yen kembang paniatan nu tadi dikedalkeun ku rupa-rupa dehem teh boa samar kajadian. Kembang paniatanana teh boa moal jadi buah atawa nu jadina buah oge buah nu beda, lain buah nu dicita-cita ku kembang paniatanana, tapi buah anu mangrupa dehem jeung dedeheman. Keur kitu nu leumpang hareupeunana bet ujug-ujug ngalieuk ka manehna bari ngarandeg. Dina beleg-beg awakna katembongeun, yen nu ngalieuk teh melong ka manehna. Kawas aya nu rek dicaritakeun nu penting pisan. Kulantaran kitu manehna pohara ngadagoanana. Sugan sora nu dikedalkeun teh aya sari-sari nu luyu jeung kembang paniatanana teh. Tapi nu didagoan teh teu pok bae. Nu ngalieuk teh ngan ukur ngadehem. Atuh manehna ge ngan ngajawab ku dehem deui.